Yaplingi adik Rai Kang Rai Hidimbi Kaulah nun Raka Prabu. ya kadina Gusti sudah sumujud ka pangeran sudah nyembah mun lepat sidang dosa sang panjang dan kauyunan Tapi nanda ngahaturkeun semah baktos kohnyuk panjenengan Raka Prabu. nuhun nuhun yai nuhun caling. Aling ditantang tumo kamalinaan Rapido Ya haturkeun semah baktos Rai Purbakesa. Diterima Kaunyuk panjenengan Acek Senopati Purbakesa. bulan Diterima bangga ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Arimi oge Purbakesa parantos tiasa nyaosan kana pangangkir akang yap kaharep Raka Prabu. eta nineung nakasinok teh Unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng aya pikeresan atau purwa panjenengan Raka Prabu keresan imalan. aya hal-hal nu baris didugikeun Tansah diajeng-ajeng kaulah nun kelana Purbakesa kaharep maneh Purbakesa. Tapi nada ngahaturkeun semah baktos Raka Prabu. nuhun Kaunyuk Senopati. Nuhun Rai nuhun. kalihna ti eta atuh ieu teh naon Raka Prabu purwa ngahaturan lingi kieu saperkara akang teh sono Nuhun. kaduana perkara aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan kaayaan nagara Pringgandani belah kulon perbatasan Ari kitu di leuweung belah kulon deket perbatasan deket Walungan timalan aya jalma bangsa manusia anu keur ngababakan bangsa manusia perlu dicuriga pariksa pasporna naha warga negara mana sabab dina zaman kiwari kadecing ati-ati mun pangungsi ti mana laras kaulah nun ngan eta anu jadi kakeuheuh teh ku ngababakan ngadon ngecek ngebur ngelak melak tanur bari tanpa izin bari oge bangsana lain bangsa urang saurna teh sabaraha jalmi kaulah nun kurang leuwih we 8 atawa 10 jelema mah kurang ajar temenan cuman taka kumawani tanpa bemakramah heula luar tidak sopan santun ramah tamah teu kasebelan ongko kasebut bangsa manusia nyeta kitu moal kitu jelema nu kabawa caah mati Aceh nya kabawa ku caah Sulami lain Sulami atau Tsunami ta eta
gitu kairid ku walet meureun anu kadupak gelomrang sugan tah pariksa usir ti ieu tempat sabab numutkeun beja ti nu meunang dipercaya eta jelema teh mah kejeung heuh ngalaan tatangkalan sagala ngalaan suluh keur barang hakana meureun daek teu daek sasatuan di dinya marga satuan waya di dinya teh meureun pasti we kaganggu ku hal sakitu urang salaku pamarentah negara wajar ngayakeun tindakan kamanusiaan model kitu kaula nu sing percanten Raka Prabu Yai Arimbi anu bakati asa ngajorang ke Tamangkelu hutang pati dibayar pati hutang wirang dibayar wirang ulah getah sarupateun tanya ti mimiti naon sababna kumaha pasoalanana hartina kudu malapah gedang bisi melengkung bekas nyalahan tapi lo nama Raka Prabu ya saya atuh kula Purbakesa siapkan patugas wala dia bala tamtama si kapedang tamsir kada bicara sapanah limpu oh mangga iraha Raka Prabu ulah diisukeun ji eta si Nyai sora mun dihejeun-hejeun gitu payeuh Raka Prabu kenaik keureuh keun da puguh di AC terus atuh ayo lumampah rampung daud tutas pangandika amit Raka Prabu bra mudah-mudahan kaula nu salamet angsa damel sapanejayai Raka Prabu Purbakesa permios los pada nyiapkeun pasukan jajab Kakang Mok pikeun mingpin wala dia bala tamtama iya ayaku itu si Nyai je mangkaningkanya ahaing kamumut boga adi awewengan hiji-hijina tapi candaikeun boga salaki teh si Nyai je di Arab-Arab can beger-beger acan nyage awakna jangkung gede teuing meureun ku goreng patut aya mangkeluk cenah aya manusia salapan urang ngadon ngacak ngebur melak tanur ngadon ngababakan awas ya sabab beda bangsa bisi mere pangaruh nu teu hade ka nagara Pringgandani atawa anu ngadon melak ganya diumumkeun ka masyarakat sabudeureunan nagara Pringgandani waspada permana tinggal bisi aya nu nyelundupkeun barang nu terlarang utamana nyaeta teroranti jalma-jalma nu teu tanggung jawab derkeh neuneun bom kahiji kadua diumumkeun ka para nonoman nagara Pringgandani wayahna hinarkeun tina bahaya narkoba
obat-obat terlarang sabab ari pemuda teh tulang tonggong negara anu keur mejehna bala kesenteng tanagana sebab satu jikalau terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Sebab satu jikalau terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Tuh katiluna nyaeta bakal leungit rasa silih asah, silih asuh, silih asih. Leungit itu semuanya hilang. Nu matak nagara ngatemenangkeun, agama ngaharamkeun. Eta dicare. Sebab negara Pringgandani itu membutuhkan manusia, membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, yang handal. Ciptakanlah masyarakat Pringgandani yang madani jeung wawasan lingkungan pinuh. Itu namanya manusia warga negara yang tanggung jawab kepada keselamatan negara dan bangsa. Makanya waspada. Dan jangan lupa sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini. Salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mau ngedek nyokot teh hiji budak anu geus dulurna lapur barayana teu aya indungna eueuh bapana korban. Pek atuh geura sarolat hajat kaja euy ai di imah teh. Isyara urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asalna. Mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah di alam barzahna. Kula warga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah. Urangna sadayana warga negara cing introspeksi, cing emut yen ieu ruksakna dunya teh ku ulah-ulahna manusia. Pola manusia. Liur. Nah, diumumkanlah kepada pemuda. Ada apa dengan kikituan? Sama minum narkoba atau minuman-minuman keras juga dengan giginihan. Dengan kekurilingan. Alah, liur euy. Aing teh pada ngudag-ngudag wae ku urang Subang. Nah, makan udah.
Da iya banget juga bangkong. Tongong aing dek dikerok. Aduh, Marukana meureun dina tongong aing aya nomor. padahal Huguna tongong aing mah aya cungcurungan. kuning teringan mau. Beda-beda, tapi tetap Indonesia. Beda ta tukang alok teh urang Indonesia. Betul, orang ini bukan orang timur. Aksara Indonesia teh Naon kulan? sarua jeung aksara ini Sunda. Tapi U na teh ku O jeung E Oh, nate. gerepek. Aduh. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara. Aksara. Huruf. Oh, 9 huruf. 9 huruf. 1 I, 1 dah. 2, 2 N, 3, 3 D, 4, 4 O, 5, 5 N, 6, 6 E, 7, 7 S, 8. 8 I, Yang paling tungtung 9. yang akhir 9 A. Betul. 9 huruf Ya, yang ada blok di depan. Yang paling tungteng wali juga yang ada hanya di Indonesia. Di Indonesia 9 9. Apa 9 wali? Wali Songo Wali Songo ke-10 tuh. bener. Wali Salapan. Jadi dunia ini dibagi 2, Apa artinya dibagi 2? barat dan timur. Kalau di barat apa? Di barat punya falsafah, punya wayang, disebutnya boneka. Apa artinya boneka dong? Disingkat boneka itu jadi BNK. Ari bekna Cenah mah Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. kudus itu boneka, betul. Kalau di timur Kalau di timur punya boneka disebutnya wayang. wayang. Apa artinya? Wa itu angka 9. 9. Kalau dibawa dengan huruf hanacaraka. Yang Hanacaraka data syawa itu 9 wa. wah betul 9. Ya, Betul. makanya wayang itu wujudnya 9. Ya 9 mana saja 9 teh. Tangan wayang sebelah 3 potong. 3, Yang sebelah 3 potong jadi 6. 6, 7 kepala, 7 kepala. 8 badan, Ya, 9 di bawah. Gilir-gilir kepala, 10 hidup. hidup. Dihidupkan dengan dalangnya. Iya, jadi Tuh kan? betul mau ada. Ada Jadi mengandung filosofi yang tinggi, disebut we seni adiluhung. adiluhung. Ya? Seni yang paling Tapi kitu oge anu resep, anu teresep mah kenae da eta mah soal selera. Heueuh. era soal resep masing-masing. Nya. Aduh, aya jelema cenah salapan urang. Salapan bawa-bawa mau. Ieu ninggang di salapan ieu. Ya, Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur, ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa naha eta jelema ti mana. oh sae kedah bulan. Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Akut-akut kasuhunan. Naon akut bagi Nu boga teh nyaho-nyaho. Oke, ini bener. Bisi ngalindih ka urang. Bisi jati kasih kujun. Bisi jati kasilih ku junti. Ya, Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Ai budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung budaya deungeun. Anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. bisi kurungna titirana manukna. Heuh kitu. Loba teh kajadian kitu teh ai kurungna manuk titiran, ai manukna di jerona bueuk. Buek atawa uncuing bener. Tuh. Nya.
Ai kanang maung ari eusina ti kuda. Eta nu salah pisan mah. Bisa gitu ulah. Ayo ke ade. Mangga. Jadi bangsa nu merdeka, juang nu sajati. Lihat diri masih cari hati, masih eling berang peti, berang peti. Kadek kacong jangan teuing, saliraha kudu dijadi. Gening genahnya Hari seni teh kieu. seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareunah. Loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung gizi jeung obat. Obat nya malah bisa dipakai ramuan di urang teh. Bisa dipakai ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh dangdaunan bubutian teh ka daerah batur ti batur jadi obat balik deui ka urang Eta kumpung bari mahal. mikir di urang teh lain naon wae. Contona cangkudu. Cangkudu kon Ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah ti tinggi darah tinggi. Bulan depan pikeun nurunkeun tensi darah. tensi darah benar. Hah? Benar. Itu buah cangkudu. Koneng gede, koneng tebal. Koneng gede. Kana Bawang bodas teh eta teh antibiotik teh. biotik. Oh, antibiotik. Oh, Nah, kumis-kumis uce di urang mah daya guna. tuh kumis uce. Ai ucing. Heeh. Bukan teh. Nya. Ubah teh. Kadu picung kupak nangka malaka cermek jeung gerdog. Jeung geredog burukan. Anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok dibaledogan buahna sawo walana. Sawalana sawo ieu. Ayeuna mah gunung parantos gunul pasiret parantos bulistir. Kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang? Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak Diruksak. pohon-pohonnya? Kerugian negara hampir 80 miliar lebih Satu hari. satu hari itu dari pohon-pohonan. Betul. Padahal kalau lestari lagi, Enak, no? wah kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh. Betul. Enak itu. Bisa kan? Kita ini orang kaya kata ebit gitu saja teh nu baheula teh tokat kayu jadi tanaman teh. Oh, eta mah kus plus. Kayak kus plus tah eta. Kus. Bukan laut. Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan hanya kolam susu. Benar. Kata-katanya Kolam dan jala. ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang cek ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Ya. Alam tidak mau bersahabat. Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Nuhun Kang Ebit. Oke, ade. Ya. Mangga atuh. Au. Alah. Jumpa lagi dengan penggemar. Ya, ketemu lagi dengan penggemar kita yang di tahun 2005 ini dari kita seperti diberi buku yang kosong. masih kosong. Ya, mari kita tulisan dengan amal-amal yang baik di tahun 2005 ini. Yang jelek nah tahun 2004 bikinlah
atau jadikanlah bahan introspeksi kita ke depan. Ya, Betul. saudara kita yang ada di Batam semua selamat. Selamat. Yang ada di Kepulauan Riau, Oh, betul. Masih selamat, Kang. yang ada di Riau semua. Iya, betul. Sehat-sehat semua. Terima kasih yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa itu. orang-orang Sunda. Betul. Iya. Saya dari Cepot Giri Harjatilu mewakili orang Sunda yang ada di mana-mana. Betul. Mudah-mudahan bisa kehibur malam ini. Iya, betul sekali, Kang. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita Yang kena musibah. yang kena musibah di Sumatera Utara, Yang Aceh besar. di Aceh dan Sumatera Utara, mudah-mudahan Melambo. arwahnya ditempatkan di sisi Tuhan di sana, Amin. 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 diterima. Betul, Kang. Ya cing euy. 80.000 leuwihnya 80. yang korban gelombang tsunami teh ya. Nya, Kang, lebih ka kitu lah. Tapi eta anu 80.000 leuwih Naon, Kang? masih kene hargaan Asep Sunandar saurang ceuk kula warga Asep. Betul. Heeh. Tah kitu nu matak urang teh di samping ti eta teh aya hikmahna. Betul. Ayah. Hikmahna naon? Naon, Kang? Pan anu sejena kaketuk hatina bisa nyumbangkeun sabagian rezekina Laras. kangge nyumbangkeun dulur-dulur urang. Maradi teh ngadak-ngadak bageur. Mager ayeuna mah. Tuh, gitu. Ngumpulkeun di unggah perusahaan ge kanu ka ditu. Alah. Hah? Benar. Itu direct teu koropos kumaha dunya minyak, gas dikenyotannya heueuh molongo di jero. Bolong. Gebros. Sedengkeun katinihan ku cai atuh puguh we. Ya, jong. Kagunyang ganying urenya. Ya gaji. Jong. Teu rek kitu kumaha da janji Allah ieu dunya bakal kiamat. Eta, Kang. Hah? Oh, laras. Mimitina kiamat letik tapi cek anu maranaot mah dina waktu harita pasti kiamatnyaan sarerea sadunya. Laras. Nya, Padahal di Aceh hungkulnya. tak kitu euy. Nu matak cing ati-ati, cing wawuh jeung alam teh. Puji nu ti heula kanu ti heula, nu ti heula kanu paneuri, nu paneuri kanu ti heula. Saling puji. Alhamdulillah tadi dinya tah. Sadayana atuh puji. Sabab eta teh kagungan ta eta nu ngurus sadaya alam teh ku saling puji, saling hormat. Da sakedeung deui ge ruksak ku saling caci, saling maki mah. Saling hina, tereh ruksak. Halah, yang parebut kakawasaan di negara Astina teh. Ayeuna teh, Kang. Anaknya Dastarata yang disebut Kurawa, anak yang paling gede Duryodana pengen jadi raja. Sedangkan Dari pihak apa? sudah diumumkan kepada hamba rakyat negara Astina yang akan jadi raja itu Raden Yudhistira, anaknya Pandu Dewanata Suwargi. Ya, yang punya hak itu. Tapi dengan cara picik licik, Pandawa dibakar di balai Sigala-gala. Jadi wah, semua orang udah tahu di sana mah Pandawa itu udah mati. Sudah mati, betul, Kang. Betul. Kebakar, Kebakar. terbakar. Samarukna meureun iya. Padahal masih kan Padahal Pandawa masih hidup. masih jumeneng, betul. Padahal Pandawa masih jumeneng. Resepnya ngomong gitu tak lah. Rasa Pak Cing kumaha ada anu penting tapi kasih siri we nya. Nanti juga siapa tae. Mangkaning dewek teh ninggalkeun doma bawa nu marabannya itu. tuh mamun urang mah titipkeun ka tetangga. Bejana menang juara. Menang juara euy si Seta tuh. Makanya ngajeuna rek diberede ku Pak Haji Sampurna. Kang Nun Sanusi dek mere si Cakra terek dibikeun ka dewek. Jeung Kang Dali Turjana
bala lager teh nu di gede bage teh kadewek. Ai Pak Haji Sidik mah puguh da panggetena teh mah kadewek jeung Kang Jagjang Sari Jadi. Komo Pak Haji Didin gratis Kuningan. Nggak kayak itu belum gurame cek aing. Untung ada landak putih yang membuat lubang ke bawah tanah. Saya ikut dengan Pandawa dengan ibunya keluar di sini di hutan ini. Ikut, saya juga ikut ngeliang. Ikut nerobos. Alah. Ya. Ngababakan di dieu leuweung leuting leuweung nanahaon ieu euy. Atuing lamun ieu gerotan ieu kan bae. Ngan kadewek. Salapan urang. Nyangan kadewek. Pandawa meureun 5an tanya. 5an. Ibuna jadi genep. Genep. Kata mah ku dewek tiluan bapak dewek jeung si Dawala. Keluarga Akang tilu jadi Untung si gareng mah teu milu. Teu amun jeung si gareng jadi 10. Nya. Kade ulah carekeun akangna. Oh. 11 jeung si Isa. Kade kitu ka si Onyong ah. Omat lamun dek ngalasulu pangpungna we wungkul. Ulah ngaganggu, Ulah ngaganggu tatangkalan anu geus aya. Ai buahna ngepek wae lah. Heeh, buahna we urang mangpaatkeun malahan sikina anu geus kolot, tuluy pindah-pindahkeun deui petetan-petetan teh loba geuning euy. Sabab pangeran ngajadikeun alam teh udah diseimbangkan. Udah diseimbangkan. Banyak ular kobra. Kan tikus jarang. Tikus hilang. Burung hantu kan makanya burung itu tikus. Betul. Lumayan kan? Lamun ngalabelut urang di lemur tong disetrum, tong diportas. Urekan we. Lamun belut keur nogan ulah dialahkeun cenah megar heula cenah jadi anak. Sinareulai. Ai teh dialah ku dewek da ku batur geuning dialah. Kitu da belut nogan teh lolong. Lolong. Nya. Lolong. Nu matak lamun nyapluk teh geuningan jiga nu licik padahal eta teh alam nyarek teh. Pada ulah diganggu. Mun urang ngeunang ngarti mah nyata atuh anging Nabi Sulaiman anu apaleun kana bahasa sato teh. Oh, Nabi Sulaiman makan. Oh, urang oge kudu atuh. Kudu. Gitu tah. Sasatoan lagi. Hingga ngahibur heula. Poe ieu dewek dek moro. Moro Kang. Dah hayang baranghakan daging atuh. Sukana aya mencak atuh. Sugane aya eta teh peucang nu leutik. Menang-menang Cangehgar atau Kasintu jeung Raden Arjuna, Raden Bima da ibu nama sareng Raden Kontea di ditu dilaneuh. Kita menghibur dulu warga kita yang ada di mana-mana. Di Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Iya, pokoknya TPI tetap jaya. Tetap jaya. Prung sampai keriling. Naon prung teh rek jaipongan rek naon? Nah, dangdut atuh teh. Jaipongan naon atuh? Tadi geuning dewek masa keur ngagoler ama kejeung aya rengong buyut. Asa atuh rengong buyut. Be aya rengong buyut bisa dijaipongkeun. Bisa. Ringigalan ge bisa. Prung. Ulah heureuy ayeuna mah dewek ringiga serius. Gaya ai geus disalin malah. Asep mah. Asepnya. Tiga selebriti. Aduh, seragam di TPI teh euy. Udah nyaan juga. Asep 3 Pajajang Sari Jadi. Saha jiga Pajajang Sari Jadi. Tong sok kitu ya, Pak. Alah. Sok atuh prung kanya. Renggong buyut kasangakeun ye ka Pak Haji Sidik. Ka ibu ajan ini Malim. Syekh Malim jeung Dara Ramang. Asa bae aya inju mun uing. Kita lengser na Berlin. Duh. Tulus najak
Nasib diri mana kia-kia cuy. Aduh. Pemirsa TPI Cepot Giri Harja tilu tetos heubeuh ye. Tos 33 tahun. Ngalang-lang teh. Nya geus incuan. Alhamdulillah aiku kitu teh mah heueuh aya penerus urang teh. Hei, ulah kaget euy. Sa, Ulah kaget ieu kula ieu. coba tepungan heula kumaha tepungan heula. Mangga. Ulu tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama naon maneh euy? Alhamdulillah. Heuh. Islam. Sami atuh punjeunna. Sami muslim. Sami. Aduh, laras Islam. Laras geuning teh nungtun onta. Kakantun itu di Saudi Arabia. Uluh, kira atuh bari janak itu. Nyuhunkeun bibitna onta. Ganti batu kuentog. Aduh. Naon Aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunyanya. Waduh, bangsa aja. Lumacak. Iya kitu anu ngababakan teh. Hei, Sangaran. uring cepot nya. Wah. Siapa teh? Cepot. Eueuh. Bangus kitu make jengaran Asep. Budak urangnya euy. Aduh. Ai itu nu tukang. Uring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Mun jauh euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia ya. Hah? Manusia. Wah. Kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Euy heuh, budak meureun. Haling sia haling teh nyamung haling.
Jok tanya bener identitas dah euy. Bener maneh teh bangsa manusia nuhun geus umroh. Ran tau sering kan? Heeh, syukur euy. Aing warga negara Pringgandani. Ai kitu. Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapun ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Ieu teh. Heeh. Ulu. Ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor. Kunur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kanungan lahir aisan ipis lapis kana tapel bang batik tik tik pro sebal bodong sabo boko Ayak gitu. hartos tauhid itu karunya Aku bisa dekat saletot ngomong gitu bisa apa ya atuh hapunten we oh hampura sabab ieu teh maneh teh geus lila jadi dieu teh ya ai jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong ai kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing geus musim aya mere aya kaingetan sih aya kaingetan satolol mah kanu boga tanah Burukna teh dipajegan. nengah henteu sia teh kanu boga tanah hare-hare sia ngagade lain Akhir ngasaan mah kudu cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kahunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi kalau bisa sekarang marang pret itu. kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret lain seri goblok dina si aing lain marukana mun aing ngabodor aing teh itu serius bukan heureuy aing teh ya mohon maaf aja entah mohon maaf pokoknya dari sekarang pergi Saya lagi nya. jadi kumaha teh iya. dek init moal nya kumaha dundungan kuring atuh kumaha dundungan kuring lu punya majikan nya aya coba panggil ke sini panggil cepat pertanggung jawab Keras Kang Kang. kubur atuh juragan Arjuna wae heuh anu boga kikit jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh henteu tah berarti maneh teh ilegal desa teh Buka kikitir goreng. ya wayahna maneh kudu nyingkah di tempat usir lain jempe wae tita tadi aing teh ngomong teh budak tita tadi lalaki teh lain awewe aduh ampun datan nirata ngademen datan nirata ngademen ewu pakulingan rana Tengning, juragan. Ya. Aya naon denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka. Saha? Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areuweuh nya si utun singkok. Aya kulili ena. Ngaranna Janaka. Janaka. Ai itu abdi Janool.
anu iya Harun ngaranna anu itu Udin ngaran carane buku janaka jeung jana Udin punya gede buku manehna jauh teu kadenge ya janaka kaula ku Harun dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyikah teu nyikah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obang warga negara mana tadina kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan komo kitu abe pikanyaeun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana Rek di Widian rek henteu. dek diidinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah Ngeuna. meureun ngeunah ka aingna ayo da moal meuli basa mah deuleu nyikah maneh itu pepelakan teh karek saminggu dek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing nyata kitu da hirup di dunia mah sarwana jelema mah da Ai manehna teu boga rasa-rasa. dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep da dengan duit teh Heeh, teteh maneh baleuleui. da lamun boga keur nyogok mah ku aing dibere Bere menyingkah lah. da dibere menyingkah teh mah teh popolotot teuing Coba pemasukan. pemasukan hayo nyikah anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean lu ngancam lu wah bahan ribut ya bebeja aing repot lan siapkeun tenaga pikiran bisi ribut sae lan si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima sae lan tenang coba naon bener tegara tega pati tega ayo aji mulati tegarnya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permatingga saya kurang ajar satria kurang ngajar hebat maneh sia janaka iya modar kurang ngajar alah kurang ngajar iya aduh alah iya aduh iya aduh aduh ieu bini Surawung meni alus pajar aing bini Surawung cenah Dikomplok. aduh meni gomplok Surawung teh diri bonding wis iya up ya sia benang sia iya dai Wah teu bau. tuh Wah teu bau warta. aduh syok sia mending nyingkah ti ieu tempat teh mending di podaran ku aing itu awewe tinggali awewe mending geulis makanya
Mana tuh? Oh, Nah, tuh. Buat lain awewe. naon. Lain tang kacau sama ku angin. Aisyah. Katipu aing. Katipu juga jadi. Aduh ampun. Hei. Naon? Kadieu. Kadieu we didinya. Kadieu Surawung. Ieu meureun dununganana memang iya. Hayangnya howe aing wae. Wah, samodar. Lesotkeun denawa. Dan lesotkeun aing wah, sia. Wah. Karasa sia. Lesotkeun aing wah. Hayangnya howe aing. Aduh, silakan lo. Oh, pilarian misi kumaona. Dunungan dialungkeun jang. Oh, pilarian kawahangan. Silakan. Abong kena dedemit. Rasa-rasan carek kitu teh kitu we urat batu. Ah, akurat batu, dedemit batu. Aduh. Abong kena dedengkot. Nepi ka urat saraf. Tapi kang urat Hirup urat urut teh. Naon sia teh? Lu. Mana we teh daya dunungan urang. sakit Abdi teh lu ngagidi ge ngabantu ieu heula urang. Cak lunungan kana saya je tadu. Dek naon? Wade ngiring nemak atuh tuh. Waduh. Yang nemak, yang nemak kita Kana tumak nemak. Panah. Wah, itu kulan di Sukabumi itu. Abi, Ayam pelung. ayam pelung. Kulan tara-tara di sada sabatnya kau di huluna. Di nama senjata. mun hayang maneh ada lain teh. Ayam maneh, sanes anu sanes. Yang tetangga urip. Udah lebaran tetangga urip. Kamar we batur teh. Aya jalmi kulan nyung eta tataros kabeh cekeng kumaha cara-carana cenah supaya hayam abdi supaya disada. Kita ayo cinta kukuring ai teh disada wae mah nya dipencit ku abdi teh. Da teh ada jalan atuh. Nya kumanehna dagingna ku abdi huluna. Bogana mangharap-harap. Nu bogana mangharep-ngarep we. Lain umara di Bodaran. Bisa maneh nemakna tiasa ti yang atin di Sukabumi nya sok atuh ka itu ulat di ditu nemakna sae Sok aja gerasa sila jeung geuna. denawa-denawa rasakeun panah-panah pusat moal aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula tapi ieu mah nyingsieunan wungkul cenah nancep dina tatangkalan awas
walau Satria ini pelet tuh kapacok. ieu Bambang Sumantri teu si Raden Putra Bambang Aling Dharma aing teh nya aing nu boga lalakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi Wah. Ini mampir deh. halah modar ku aing buta kitu mah tinggal ikeun tau yang syarikeun sia ari aing gagal teh Manehna ngetan senjata hidup. tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge Oh, dan naon ge kudu belajar. ha Belajar latihan. nu matak mi HP ka barudak-barudak kurodek sarakola Sarakola ulah bodoh bener akang. heuh sambungkeun antara teori jeung otodidak Nyata eta pengalaman. ha Oh, pengalaman. heuh sagala rupa oge da kudu bareng atuh Forma jeung pengalaman. kitu Lain hare-hare. Cuk aing lain hare-hare wae hirup teh buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh heuh Ah, atuh da uyuhan sakola gen teu. uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu Tapi akan mengguruyuh. tapi dek ngeureuy we geuning Jeung panggilan akan teh. wah baturnya andel naon-naon ya dulu itu panah-panah nepi kacing syaririt kitu alah ya Dewi Arimi sampun dumugi Ungguk ngarungan budi agamahan jamawat mami pinasti salamati Moaya nunyi ngajar ke si babang saya ku si diuk eta teh tarik naon tarik kumang eta teh aya terasna tari eta teh tina tari kumang teh jadi tari riseun Selang-selangan lepas tina sabengketan. Moal panggih pajanun kasenangan. kaget ku nerakan ningali kagetna ka kiri-kiri ningali kang sampun prapta Gusti Senopati kumaha bejana kumaha kulan wala dia bala tamtama sadayana bubar katawuran naon sabab eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu
eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti manehna nu salah manehna nu ngamuk manehna nu baeud da araraneh haju abdi oge kurang ajar sanes kurang ajar dari kerdil manusia model kitu puguh ku pangeran teh parantos dipasihan kakawasaan di masing-masing lemah caina bangsana budayana dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi ka teu ngarti kitu kacida teuing eta mah ta eta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaet atuh nu kitu teh geuning kagila-gila kedik eta nya nurutnya ngamuk anu katingali ku maneh sabaraha jelema anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas bapakna sak duka bapakna duka sanes kulan Gusti jadi ngalawan tapi hebat eta anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong atuh nah lain digabrug panah Gusti sarareukut sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot negdreuk kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanu saurang kurang ajar entong maka jeung narita kasep narima naon nyarita kasep jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena model abdi maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut nya rupina teu aya purianeunana kulan Gusti maneh teu muji tadi nama aing jahayang ditaksir ku dunungan maksudnya tapi dah kumaha cuma geus ge nasibna kurang ajar temenan haling ku aing urang sing hareupan sorangan mangak kulan Gusti Raden Bima milarian Arjuna tuning den kaulanun kakang karieu kapihatur kakang godeg kakang Semar munang beja ti si Semar cenah si Jenet aya nu ngepung bangsa naon anu mawi bega sanes alhamdulillah nuhun geuning juragan ageung diuk lan diuk sae lah nu matak mung ngahiji juragan Bima teh kitu geus soak loba disentak teh kan loba disentak jadi we tenggar kalongeun duh semaka pihatur ageung diuk nguningakeun kulan disarobot bangsa naon teh nguningakeun Kang naon kumaha salamet ya salamet pangarsa pangulaan salamet Kang nuhun salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku tepino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kabana sapon kunagala pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata dileujang kadungsang rebut kekawasaan rebutan bari putra raja heeh
ku nafsu mah kitunya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg murukan reklana pangkat murukana reklana meureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya wala rupina tak kitu euy murukana teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabadinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib mun panon poe mah teh surup pek pikir ku sia teka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasinian urang teh heueuh cukolot teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy ulah bisa ngigelan zaman ya kan tak kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan eta mah jamban atuh ieu mah zaman aya laguna teh zaman teh kaon kumacing kumaha baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah di zaman lamun dikersakeun kemar boga tempat Omar si cepot ulah dijadikeun RW atau RT wah balik mana nurut Pak barina oge nah mitah nu kitu patut nun mana nurut masyarakat lagi masyarakat teh batan ngurut bakal ngejebian aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas pringgandani eta teh kula teu acan kahartos kaharti kumaha nah eta teh prayogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas ti karaton aya kitu wah sakitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat aya eta pangna ngarugrug naon maksa kudu nyingkah ayeuna kudu nyingkah ayeuna teu pino ieu Dedi serak kenahna dia kebong gan jiga singa tos anjang palang siang buru-buru bapak nyumput kecuh bapak mah bisa lompat ti heula kecuh ti heula aya aneh bapak mah nyumput dinu iuh ge moal kaciri da poe kecuh jig kade sing hati-hati deui aja jiga den bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa nyingkah ayo pot buru-buru tingkah gitu init lan init aing tak sawawarana gitu akan jaga inung aing si Babu Kunti ulah jaga sekolah sawios po abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarangan bilih kumaha onam saha nu laporan ke ya init sumuhun kade acing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasih kurang ajar tobat anu agung doa waktu mulus kan Dewi Arimi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratu jajantu ya ieu
panginten anu kasebat katarik kata jika pati-pati kapentang asmara. Tobat Gusti. Aya gentayangan bot. Uka-uka awewe na. Gusti. Kunaon teh? Tobat teuing. Dupi salira teh saha kakasih? Aing Bima. Lu. Saha? Bima. Tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan. Tingali salira nepi ka donto gitu duh. Donto tinggali beungeut na tuh sakitu berwes. Atuh beungeutna mati. Terimunan ku anu. Nya. Tingali mah kulitna we. Nya. Butuh ari mah abdi ka duda itu. Asap anak. Nya. Urang kawinkeun ka Nyi Ega. Bima ti mana panglingihan? Urang dieu titu ti Lebak. Tobat tak kaula ge apal salira teh jalma anyar. Meureun karek bubulanan aya di dieu. Memang Ai kawit di mana sareng bangsa manusia. dupi eta abdi bapana ulan. Tobat ramana sumu atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta nurun ka indung itu pun anak teh kulan ieu teh ino murang kalih teh abdi ngengengkeun urang asing. Urang mana? Ai kawitna mah ka urang utan. Gitu kulan. Aduh, tobat teuing Gusti. Ari abdi mah anak konda. Adi abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak. Laras salira teh ramana. Ya muhun sih. Aduh, tobat teuing Gusti nu Maha Agung. Kakasih teh Bima Ari anjeun ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi. saha? Arimbi sajenagan Sia teh budak-budak teuing. Arimbi belegug. mun ka kuping gua beli teh tadi. Nah atuh sia mah nanyakeun. Saha cenah? Bikayi Arimbi. ta eta Arimbis. alah Urang mana? kaula teh ti puseur dayeuh nagara Pringgandani ngenakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adina raja ai raja ieu Pringgandani teh anu gumanti aji di nagara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba. Eta nikah. Arimba incu na bah ameh meureun. Rimba tah mah. Terima, kita mau jadi polisi. Rima eta mah. Si Demang. Tah kitu kaula nun. Kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan. Kaula teh pikeun aliti ka ieu tempat. Nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarumpaheun ka nagara kaula. Tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan teh ngaladuit teh. Bisa jadi teteh. Oknum geuning eta geuning pempinana mah henteu. Kalah soleh. Ku kituna tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten. Ieu. Tadina ku aing rek dibabad. Panuhun ulah kaula nu. Dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros. Ieu. Parantos kagungan garwa.
naon salira acan bujangan kene itu gede boros budak teh Ada umur nama budak media. Budak media sama. Umur nama. mun di rombongan masih ius Gede boros. nya Gede tua. lain gede boros si ius mah aing nya gede hutang Heuh. Gede kejeri sih usah. mun di rombongan mah kitu tah jadi peralatan enak teh iya tah kitu Bima iya teu acan kagungan garwa acan ngenakeun kaula ari minggi da teu acan gaduh salaki kaula oge sabodo teu nanyakeun aing bujeng hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan hor nah eta anak ti saha anak batur anak deungeun-deungeun atuh nah make ngaku anak apaan bapak teh loba aya bapak angkat aya bapak tere aya bapak tani aya bapak kukut aya bapak lurah aya bapak balangsak teu boga naon-naon kitu atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula ajis nyingkah tong ngaganggu aing tobat teuing paling oge di ditu mah deungeunana teh bakakak lalai nu kitu mah kabukina teh nya jeung pai cucunguk kata napi goreng simut da aya teh nu bogieun kana simut heuh ada ngeunah mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah nyaritakeun kitu kumaha Bima naon kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira bade blak-blakane kaula teh tadina mah leres kaula teh bade ngagempur tapi ai dongkap ka dieu kaula teh meuni ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg dada nepi ka kieu ratu kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu pangubarankeun Bimang gan daek sia kanu kitu teu hararayang teuing Itu jawab wudu. kumaha kinten-kintenna neangan lalaki bangsa sia tobat teh Gusti nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu talung keneh kaula nyinghareupan musuh ribuan tibatan nyinghareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teh Pengen rasa cinta ayeuna di sidik-sidik mah alus awakna teh lumayan gitu nasib nepi ka kieu ditamping sapajodogan Gusti Nu Maha Agung hidimbi Bima hampura aing hampura kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya atuh nah mendingan nyeri teuing Bima bener eta teh kasauran teh leres heueuh jangan macam disingkirikeun we atuh cicing kumaha upami aing kapenak pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat si eta mah sok dibeja-beja sama bibirna teh bibir aweweun nya ai paduduan kieu mah kalau teh daek we nyai bener eta teh Bima bener nyai bener pisan aduh tobat teuing hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sana ka karaton
pada dibantu ka karaton pada dijamu mangga sabaraha urang jamina loba seur jamina sabaraha hiji 200 juta sanagaraeun atuh sanagaraeun temino sanagaraeun pek geura akon kabina-bina teuing ai salira tobat Gusti ngadon di heureuyan ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu padahal aing teh hirup teh normal Raka Prabu asa ku kabina-bina teuing nasib diri bang Jawa Bima kaula teh sakali dewe dek nyuuh dek sumolono kaula teh hayang boga salaki ka salira Bima wis rahasia ampun Bima kaula teh sujud ka salira aing kudu kawin ka bangsa buta urang patut berwes ampun wes ya nanaona ya sok sia ampun Bima kaula teh ridho dipaehan ridho mangga pada disiksik dijen jadi cacak diwalang-walang nyangakeun Bima ngedan obat Dewi Kunti nalibrata aya nu jejeritan ngadangu nu jejeritan yakin itu sora istri nanging ngadangu laporan ti Arjuna leres aya wanoja bangsa Denawa jangkung gede itu kayaan anu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima itu kayaan ya kejadian naon eta teh awewe jejeritan Allah tobat kabina-bina teuing Bima tobat ieu teh saha ieu ibu indungna Bima nu aduh ampun teuing sadaya-daya ibu wis kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi mapak bayak kenalara jadi salira teh ibu Bima leres gelis sudi mati suka perlayar kelanan dupinya teh saha gelis kaula ngaran teh Arimbi salaku senopati nagara Pringgandani anu gumanti aji di negara ieu Pringgandani teh pun lanceuk ka Kang Prabu Arimeng tobat tak dengan si bapak eta aja deui si bapak eta aja bejakeun teh tak dengan eta si bapak tani ka dieu ulah diheureyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak jingo nya nah maneh teh si bapak eta ngetok alim kaula teh nampi pancen ti Raka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan
sabab bejatir bener percaya selenting waning angin kolepat waning kilat bejatir bener percaya yen ieu teh aya jelema nu ngababakan di dieu atunaha geuningan ada ditinggal teh laras pisan ini capetang kitu lamun boga salaki teu usaha mun nyarekane di dapur beri nyeblok sia teh meni kahayang teuing atuh kitu pipilueun milu nabeu ka Pak Asep tanpa lah jadi penayagan atau jadi peralatan atau kitu tukang tako naon nu lalajo teh takolan kabeh atau nu hajat tako gitu dah bukan salaki eueuna beuh teh kitu ngecebrek kaula teh ngabantun wala dia bala tam-tam masih ke pedang tamsir gada barican rasa panah limpung malihanan kantos bitotama sareng tuang putra anu kakasih Raden Janaka Janaka pisaan eta nanti corona ya naon nya euy da dewek na pikayeuna teu bisa atuh teuing teh kumaha nih ka teuing dek turunan ti Laut Kaler Kalimantan ge bedi deui tah kitu kaula nun barang laporan sadayana wala dia balad tamtama ku tuang putra Arjuna gempar kaula teh nafsu ngagudu-gudu kamarah teh kawadahan kaula teh bakal ngayakeun tindakan atunaha barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama kaula teh amon sorangan hirup teh satadina ai manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate ngedalkeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan pajarkeun teh cenah teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pamajikan kabuta kitu pok nang anu teh sudi cenah aing kawin kanu cenah wok aduh tuh boga awak-awakan teh meuni brongok kitu mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur da kaula teh kahayang malangsing upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun tak engke bakal kepeureut beungkeut ku karet ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk iya bujal jadi dua digigir gitu ai teh hareup katingalina kumaha huntu wungkul bakal bogoheun Bima lamun kitu nya anger kalau leuwih ditampik nah mere resep teh meuni pikageuleuheun ibu tulungan ibu ampun teuing kaula teh tulungan ibu geudeuh teuing geulis anak king ulah dipake nyeri dapun anak Bima mah kitu adatna bujeng hingga kasalira dalah kadulur-dulur nage kasar neng ka ibu ge babu kitu tara nyemah deui manehna mah da eta semaheunana angin Gusti nu kagungan mung hiji-hijina eta kitu tah tukang gambang tah nyemahna teh nah ada asal aya sanggu gede kakara nyemah ayo mah are-are Kolot lain nyemas teh naon bedana jeung zaman baheula zaman jahiliyah nyemah kana roti heuh dina zaman kiwari ge kitu teh aya we nu mere marang hakan kakara di dinya numpukna naon bedana jeung nyemah ka roti Mata kurang mah tarang aku nu pikanang doma kitu cing oge tapi hasil wae pada mari hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo
tapi geus jadi kitu adatna gelis hampura anak ibu Bima eta teh adatna Quran. Dewi Kunti nalibrata watek wantos hiji istri siswi na Resi Druasa anu parantos pinuh ku ilmu panemu jampe pamake. Dewi Kunti nalibrata kagungan ilmu nyaeta pikeun ngagelisan ieu Dewi Arimi ucara menekungkan Mahagung Jabrata Kahyang Mahasukma alayan saciduh metu sakacapnya tawuruh saturung winara. Ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti nalibrata ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang anjir sabot ngiceup aing Gusti nete teh heueuh lain jadi geulis euy jadi langsung jadi menarik jadi menarik perhatian itu jadi keren wow keren gunungan jadi daek kenok bobogaan juga gitu gelis kaulah nun dah salira teh teu goreng patut da puguh panggelisna salaresna mah Bimawe anu kabaraman nu ampun ibu ampun sing percanten ka ibu Bima teh bakal bogoheun ka salira. Wah, moal teu nggerebeg aya nama juragan Bima deuleu. Tong boro Bima aing oge hayang. Bu, ibu, Bima, aya jurig bogoheun bu, aya onom. aduh, ampun teuing, tenang gelis, tenang anak king. Coba ngalih ka dieu nu. Coba teuing Gusti. Babuku, Teueuh teuing Bima iya, sembah bu. nuhun kasep tah neng kitu nyemahna teh di pangku tara deku cara batur Aya jurig bogoheun. jurig di mana kasep Bulah ditubi dibantingkeun teuing di mana ragragna. Aya eta saha bu? Awewe anyar. bisi hidup teu apa ta ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu Saha? ieu Arimi kakasihna ieu teh rayina raja Arimba Raja Pringgandani kunaon teh kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu putri gelis anu Raspati model kieu ku anjeun disebut jurig ku anjeun disebut onom kaluwihan teh Bima Ada lain eta. ieu agan abdi mah nyaksi kieu Tadi mau ngomong lagi ngageureulung. dedengnya meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima Jadi ieu teh Arimi nu dibantingkeun ku aing. bener Ih,
Ampura we atuh. Ya mogoheun. Da sarua ya panonan nu manehna ge. Nya. Tah kitu pek aya nama geulis. Gara tampi cu ieu teh pibagjaeun. Tampi anu bakal nyaah ka urang anu bakal ngajait nasib urang sararea ulah sok kitu kasep. Ulah tumpas kampi Orai. Tobat. Ieu teh naon? Nanaonan sia? Hei, Naon? nanaonan? Nanaonan. Atuh we nu aya mah nanaonan. Jeung kikitian geuning deui. Si Syarukan. Tobat. Ampura Arimi. Ya daya waglanana kaula nu Ai Sugante. tepi damel kaula nu kaula teh saumur hirup kakara atuda katari kataji ka pati-pati ku salira. Ser jajaka anu nyeratan da kaula teh acan aya maksud. Nah ari ninggal salira kaula teh dugi ka ratu jajantung luar biasa. Ieu panginten anu disebut cinta mungaran. Muga salira kakang tiasa nampi kanyaah kadeudeuh ka cinta kaula. Aku terima Harimbi. Nuhun kaula nuhun. Hidimbe. Tobat. Sa. Aduh, ningakeun kaula nun itu teh kakang Arima pun lanceuk. Mana teh? Itu Adi aing bejana disiksa Hidimbe. Ieu. Belah mana adi ngaing? Hidimbe. Wala dia balat. Kula. Belah mana adi aing? Damar pati di campurana Tangan tanu barara Tangan usukana Salamatnya anak Alah kamana si Aceh? Purba Kesa Dan boa-boa adi aing aya nu maehan. mudah-mudahan sing salamet Gusti Raka Prabu. Iya. Boa adi aing gugur di pangprangam. Aduh, asyik boa-boa. Hidimbe. Harimbe. Asyik. Dewi Arimi sumping kapayunan irakana datan niratang ademan Satu. datan niratang ademan ewa pakulingan rana dene irah ingkang prata Syah paralun malum kasuhun nu ninggali nu di pamrih hapunten anu ditendak kaulan nun Raka Prabu. Hai. Syah. Ningakeun Purbakesa ieu teh lanceuk maneh Raka Prabu ieu teh Rai Arimi. Wah, sia. Wah, Arimi nanahaun Arimi. Mancing teteh beraku Arimi kitu. Dek nipu sia. Hah? Atawa ngejebak aing. Awewe di mana ye? Ieu teh Rai Raka Prabu Lain.
kurang ajar. Aduh, muningakeun kaulanu. Lain siap kurang ajar. Obat. Laras ye terai. Sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu. Nyai di piwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh. Ngajebak sia kaing. Lain Raka Prabu sanes aceuk arimi. Silaras pisan ieu teh penas ti kersayang tumampara. Ya inggih. Ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima lain. Obat. Pindah tang. Aduh. Tobat. Untung salamat. Aduh, ampun teuing nuhun Kakang Bima. Teu ngaku adi ka kaula geuning. Kurang ajar saha eta? Waing sia bongana sia Rimi ampir-ampir ngamasing pati tu makaning puraya. Wah, ieu. Etan sia. Aduh. Ragot dulu tuh. Wah, ai sugan teh moal kejadian dulu. Wah, jaan juragan bi. Paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa. Oh, si areng ya. Nyata we geuning Arima lumpangu mun sagede kitu dulu. Oh, kebeli. Paingan geblik cai nepi ka euneur. Bener, Akang murukan teh. Menang beja sote ti lauk nolol tina cai. Kumaha cenah? Awas cenah poceng hati-hati ceuk lauk. Lauk. Tapi jangan Kadewe. Akang. Heeh. Ting da lauk teh digelung. Ayo lauk. Tapi jangan. Sia. Kurang ajar. Coba sia. Saha sia? Aing pisalakeun Arimi. Mana adi aing? Tadi nyamperkeun tadi aku ku sia. Penasti kersayang tumampara. Ya inggih. Ieu Bima dirontok. Nanging kaleresan Bima nyingcet. Doh. Sedangkeun disapengkeun Bima teh gawir anu sakitu ngalungkawingna. Atuh ieu Arima gugulitikan dina gawir. Ai dihanapna teh emal. Anu temahna Arima mebes kana emal. Itu kayaanana. Bakatingku gede awakna teras nobros kahanap. Anu timul datang cai ti hanap. Buukna Arima kaseret ku cai ti hanap. Anu temana ngarumai karuhur mungsrat. Cai anu sakitu gedena. Di dieu disebatna teh sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna. Wah! Dulu itu cai yang Udah Buriawan.
Lah. Muing kana gawir, Pak. Heeh, nyeta. Itu cak buuk wah. Wah ngagedean gitu Pak, urang ka bawah banjir. Ya ririaban tur. Kapan aya ka itu langsung na deuleu ngalir tuh. Lain ti laut teu ieu mah. Jadi deuleu kasuburan kamakmuran deuleu ieu cu. Menang ku pabrik aqua. Jadi we pabrik cai ya bisa diinumnya Pak. Heuh. Pabrik cai dimanfaatkeun ke. Cing kira-kira na ceuk Bapak ieu ngaranna naon ieu? Si walungan teh Pak anu pika ngalir itu ngagolok kok kalebak tuh. Urang ngaranna nek kali rambut jang. Nah, itu tidak sirasaina deuleu saperti buukna arima geuleuh umpal-umpalan. Ririaban. Teu sangka euy. Jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleu ieu. Kehirupan yang di dieu mah. Pada hakikatna mah arima itu bisa menyuburkan negara. Betul, betul. Ada manfaatnya mah. Jadi ada manfaatnya nya Pak. Heuh, kadejang. Tapi dalam mun eueuh tatangkalan mah deuleu ieu teh moal biji sirah cai model kitu jang. Heeh. Oh jadi kuseueurna tatangkalan nya Pak. Ceuk dewek oge. Datang sumber cai teh. Bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo Jinawi aman santosa kertala harja deulin. Menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan eta teh meureun. Muah pijigana nyate nya Pak. Heueuh jang. Jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir. Anu iman. Komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina. Tapi sabalikna teu nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang. Oh. Wa idna adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tagning siling apa? Ieu. Apa abdi teh guguru ka Ustaz Tete? Tete mana? Tete nong. Syukur jang. Tak atuh ku kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kenging jodoh tangtosna dirapalan panginten ke pusir dayeuh pringgandani. Ku kituna ulah hapunten kasadayana kaum dangu. Ti ulah saromongan giri harja tilu ngahibur ala kadarna. Tebih tina marga sae ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan kadua atuh urang teh menang jodoh hartina teh nagara pinanggih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeung laharja. Amin. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang ti detik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka.